ditunjuk. Oh kunaon kitu bisi hileudeun. Oh pajarkeun sok aya putri. Oh mun wartosna kapungkur. Kapungkiri cahayana ngempur Ngenclong herang kumawang di awang-awang. Kukuy obroy bineka ngagebur tujuh rupa ngahiji angkasa caang. sang dewa sang dewi teu suka teu seuri Lungsur ti kahyangan nyalindangkeun anu sikat gigi jeung sabun pulus teu kantun pokok jangan dinaleuwi geuning patisun. duh katumbiri Di deketan si pohon taya wujudnya ukalang kang kataji pangun silo nu palsu sok siganya. duh katumbiri Abdi tuna ataji kudu dimanis boro dipuja-puji si horeng jeung pamit. Jadi urang teh ulah tinggal kabong roy kurupa anu kurung herang. oh resmi Margi ari putri atanapi bidadari ayeuna mah biasanya anak anuk sagala. ngaciptanya mah Kumaha upami manganya lungsurna zaman kiwai tah gitu dipegat nutup kasetopan ai manawi teh leres aya ada teh lampu opat aduh lampu setopan katumbiri nutuk kana leuwih ruhruy ngempur ngagebur taraje emas nu neuteuk pulang pasti kataji hendak merenah kumeta ngahudan waas sang putri lalungsur diheskut dipupur lungsur mapai katumbiri kaci hampelas tuturubun jeung pongsai tareung ngarojai kutuk pokok nu ningali geuning ngahudang waas. duh katumbiri pinter sulap ngagoda rupa maya kagelo nu kesilo dipiserat ni ukung di dama-dama. duh katumbiri sulaya tina panyangka oreng kosong wujudna teu ngabukti akhlakna handap tukang bohong. ari kapungkur mah di Cihamplasnya aya pemandian. Leres Kacipta eta putri mohon dina taraje emas upami sindang ka Cihamplas ayeuna jol ngagaleuk glujin leresna. eta ge katingali melengkungna teh ka Cihamplas diudag ku mangganya teh Ras. ai losna teh lebetna teh ka studio is Aduh nuju naon tadi lebetna teh? ari teh sing goreng resepeun jojing geuningan kotan Terus kamajengan deui wae nya manganya. Katumbiri ngalangkangan wanci mapai zaman ka zaman silih baganti kurung herang geus jadi pamake ciri hirup modern gagah jeung trendy tradisi dipoyok geus kuno ortodok dina reprai lampu disco mojang garonto parep babak enong gareukeut patangkel tang
ieu kalak pawe. Duh neleng nengkung naha geuning geus jauh jeung asih indung. Tradisi laleungitan Anu nyaasa kapung disengsengikeun. Duh naha pangling Eling-eling mangka eling ukur sangka. nu resep kakawihan Dianggap murah jeung kampungan. Tah kitu mangganya beda zaman, beda pasifatan. benten deui lares Benten. Jadi urang teh geuningan sok aya paripaos kumaha jadi singnyaa karena tataliparan oh lares sababku ayana jalan jeung zaman loba lalungitan, laras mangmanu loba lalunyitan ayeuna loba kasibuk ku pangaruh deungeun. lares hariwang di mana nu Sumohon gitu. Ah, urang masing teger we. teger we ulah kabawa sakabak-kabaknya Tah kitu